Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masihkan tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanoes mung di jawa mantara. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dianca dongeng anu ketunda dina dinten kamari jajarna si Kamil. Mitra seperti yang kalong tengah waktu semangat urang dilajengkeun wae dongeng cenah teh wilujeng dangukeun. Rung. Para mitra kaum dangu sadayana. Gusti Prabu waringin sungsang harita nu nangtung mancuh tina tangtunganan. Sakabeh jalma nu dirinya kabeh tungkul. Ueun wani dangah setik oge. Sabab geus nyaho kamampuan tur aji kasakten Prabu waringin sungsang anu tangtu leuwih hebat tinu jadi adina nyatana Waringin Jati. Komo bade jeung ayeuna Waringin Jati geus ngalumuk lir ibarat kapas anu kaibunan. Ajian gula-gula sakti anu memang digunakeun ku Nyimas Dewi Keningan, ratu ti nagara Jati Kamaling geus jelas. Prabu Waringin Jati anu geus teu bisa walakaya ayeuna. Kurti bangaratap we karena nasib manehanana anu geus teu boga itu teu boga ieu. Cek paribasana disintreuk ceuli oge geus tangtu bakal nyerina ka bina-bina. Prabu Waringin Sungsang anu neuteup karai nanyatana Prabu Waringin Jati. Adik kandung manehanana anu bener-bener kacida pisan mantak muciwakeun. Yai Waringin Jati, kakang kacida pisan ngarasahan yakal tur kaduhungna. Usikep anjeun anu memang teu satria. Hiji lalaki anu memang jadi pengecut bisa nak licik puri tukang ngagunakeun aji kasakten. Buktina ayeuna anjeun kaduhung tangtu hanyakal nu taya hinggana. Cik ayeuna rek kumaha Nyimas? Kaula nun kakang Waringin Sungsang. Duh, kumaha kakang mulang tarimana kasalira gelis? Kakang anu tos jag-jag waringkas deui kacida pisan ngaturkeun nuhuna kasalira anu teu sacara langsung parantos ngadamangkeun kakang. Ampun kakang, sama sekali Nyimas teu ngadamangkeun kakang. Tapi nu ngadamangkeun kakang mah angin ti Allah Azza wa Jalla anu ngusik malikeun urang, anu nyiptakeun alam katu segala sadaya eusina. Saha teh? Engke urang bahas. Namung ayeuna mah Nyimas bade cacirios sareng Prabu Waringin Jati. Waringin Jati. Kaula nu ampun Nyimas, kaula rumaos parantos talu kasalira. Rek kumaha ayeuna anjeun? Jawaban anjeun anu dibutuhkeun ku sakabehanana ieu nagara. Kumaha anjeun mawa nagara lamun anjeun sorangan kawas kieu? Aduh, ampun Nyimas, kaula rumaos parantos sombong ujug tur takabur ningali batur asa leutik, ningali jalma asa cocoan we tapi tetela geningan. Kula nu nganggap gagah tur sakti teh dipayuneun salira Nyimas kula eueuh naon-naonna. Kasaktian kula teh geur ibarat teu eueuh artina. Kaula talu kaula ayeuna nyatakeun masihkeun kasalira pamarentahan kaloa kasalira. Kula
kaula ge seorang ratu. Kaula teu butuh kerajaan. Kaula lain jalma harak. Kaula oge lain jalma nu sarakah. Lamun anjeun hayang marentah, kaula bisa ngajadikeun anjeun deui raja. Yai kupingkeun geus ti mimiti ayeuna detik ayeuna anceun urah incah balilahan tetep marentah ieu kerajaan. Ayeuna kajadian anu memang pikeun picontoeun ka hareupna. Urang sanajan jahat sakumaha jahatna geuningan buktina anu dibentengan ku kagagahan saeutik teu nulungan karaos ku salira Yai ayeuna. Akang teu hayang balas dendam ka Yai sanajan akang mang taun-taun nandangan kanyeri nandangan kapeurih perih ati perih batin raga kakang nepi ka ngongkoang batin kakang nepi ka rajet ulah saha ulah salira Yai tapikeun da kakang teh lanceuk Yai kakang ngahampura tapi sanajan ngahampura kawas kitu kakang mapadonan ka Yai ulah arek sakali-kali deui pomo deui anjeun teh panan raja nu kasohor gagah raja nu kasohor sakti kerajaan anu kasohor raksasa ayeuna hancur dina waktu sadetik gara-gara kasombongan Yai nu kawas kieu. Kakang ge jalma jahat sarua jalma sarakah kasohor tapi kakang teu pernah nganiaya sasama jalma. Ampun kakang Yai rumaos Yai parantos lepat ayeuna mah nyangakeun we ti korok-korokeun suku genteng belokeun bade dihideung bade dibeureum. Yai nampi kakang geus ceuk tadi ge kakang teu hayang ngabales ka jalma komo deui kanu jadi dulu sanajan kabatur oge kakang tara nepikakeun kawas kitu nya kakang jalma jahat tapi kakang oge boga prikamanusahaan. Urang teh saurang raja anu kudu dicontoh tuh ulah Yai anu geus nyilakakeun kakang jelas ngajadikeun nagara galah pasi ayeuna nu tangtuna meureunan gunjang ganjlong teu puguh cepengeun rahayatna jigana buating kalaparan di luhurna ngucur tetengahna disantok ku buaya-buaya jahat berit-berit anu wararit anu teu cukup itu jeung teu yeuna teu cukup ku gaji saeutik ngakalan minuhan kana beuteungna jeung eusi sakuna teu madulikeun karahayatna. Yakang yakin ku ayana kakang mang taun-taun ayeuna teu walakaya walatan kakeunaan ajian Jarum Sakti di salira Yai. Nagara Galapasi ayeuna keur hancur. Ampun kakak kaula nyuhunkeun diapunten dihampura ku kakang. Imas Nuhun kakang. Hapunten anu kasuhun kakang ayeuna
saurna nagara Jati Kameling teh gaguh adeg ageman anu sanes ajaran saurna kana agama Leres telepat agama naon saurna cenah aya agama anu memang dicanak ku salira anu ditebarkeun ti nagara Jati Kameling agama anu dicana ku kaula ku Nyimas ajaran agama Islam kumaha teteh panjang ceriosna ngan anu jelas kaula baris umajak kasadayana anu aya di negara Kaloa oge anu aya di negara Galapasi pikeun nyoba tur ngenalkeun agama kula anu dibawa ku kula. Maksud yai teh kumaha Lebet ka agama kula teh tangtu aya syarat-syarat anu tangtuna kaula teu bisa ngajelaskeunana sanajan kula apal sabab tangtuna kudu ku hiji lalaki anu memang bisa ngajelaskeun itu ieuna ka sasama kaum lalaki deui. Oh kinten saha nu tiasa ngajelaskeun ieu engke bari aya hiji satria anu bakal sumping ka ieu nagara. Saha kinten pamiti lepet implangan kaula namina Gusti Prabu Panjisanan anu ngarajaan di nagara Petukweruh. Di nagara Petukweruh punten yai sakaterang kakang nagara Petukweruh teh dirajaan ku Gusti Prabu Sabujagat. Kawi temuhun namun ayeuna nagara Petukweruh parantos direbut tur kakawasaanana hukumna parantos dimadepkeun kana kaislaman janten nagara Islam. Kacida pisan teu terangna kaula sabab mah nyaetana kula beureunan keur gering teh we janten ayeuna Nyimas bade kumaha kaula kur mere pepatah hungkul beureunan khususna ka anjeun waringin jati kumun Gusti anjeun tetep jadi raja di nagara Kaloa tapi bayahna kakawasan anjeun di bawah kakawasan kula kumaha satuju kaula satuju heuk lamun anjeun satuju ilmu anjeun anu sakira-kira manfaat ku kula dibalikeun tapi khusus pikeun anjeun anu ngabogaan ilmu anu kotor kula geus moal bisa malikeun deui. Nyimas Larasati atanapi Nyimas Dewi Keningan ibarat keur mentangkeun panah leungeun duanana harita disolodorkeun ka hareup anu hiji lempeng ka hareup leungeun anu belah kenca sedengkeun leungeun anu belah katuhuna nekuk kumaha ilaharna jalma anu keur mentangkeun panah rek ditubreskeun ka jalma rek dipentangkeun kana dada jelema shoot karasa angin meninggah hiuk nyebak kena awakna Gusti Prabu Waringin Jati jereg-jereg Waringin Jati harita ngajereg-jereg
Awakna nu tadi lumpuh lir ibarat kapas kaibunan ayeuna geus nangtung ajeg deui wae. Cong waringin jati ahli teh nyemah ka Nyimas Dewi Keningan ngan hanya akal. Dewi Keningan anak mundur bari pok ngomong. Waringin jati kulalin semangda anjeun. Ulah wani-wani sing saha wae nu nyembah ka kula. Sabab sembaheun manusia mah iwal ti Allah. Ampun Gusti. Dina detik ayeuna kaula baris taatur patuh ka salira Gusti. Sakabeh para ponggawa sebarkeun ieu sakabeh karahayat urang. Dina waktu detik ayeuna keneh kaula taluk ka Putri Ratu Nyimas Dewi Keningan ti nagara Jati Kameling. Dina waktu ayeuna keneh nagara kaula nagara Kaloa di bawah kepemimpinan Dewi Keningan sanajan kula jadi raja di negara tetap urang kudu patuh karena naon parentah di Gusti Ratu Dewi Keningan. Sumangga Gusti. Kakang Prabu, Kaulan aya naon Yayi? selaresna Yayi aya nu baris dicarioskeun ka Kakang Prabu. Perkawis naon teh? Teu sae pamica carios di nagara ieu. Oh, Waringin jati kaula nun Gusti. kaula teu bisa lila di ieu negara. Tapi dina hiji waktu kaula bakal balik di ka ieu negara. Lamun ieu negara perubahan, hartina ieu negara bakal dilindih ku kaula. Timbalan Gusti. Kaula ngiringan kana naon pamaksaan Gusti. Namun kitu, kaula ayeuna rek ka nagara Galapasi sareng Kakang Prabu Waringin Sungsang. Sumangga. Kakang Waringin Sungsang, Sumuhun Nyimas. hayu. Ayeuna urang angkat ka Galapasi. Sumangga Nyimas. Sanggeus puguh kitu mah. Prabu Waringin Sungsang ngapelesat harita nuturkeun Nyimas Dewi Keningan. Kaayaan di nagara Kaloa ayeuna anu cempring sapada harita. Gusti Prabu Waringin Jati asa percaya teu percaya dirina anu eleh ku hiji wanoja anu tetela eta teh mangrupakeun ratu ti nagara Jati Kameling. Waringin Jati harita pok ngomong anu geus calik di dina kursi kebesaranana. Kaula kacida pisan heran asa percaya teu percaya karena naon nu kajadian tur singkat sakotret kayu api pula lagrag di medan laga nyang hareupan hiji wanoja nu tetela geuningan saurang raja di nagara Jati Kameling, Ratu Agung Nyimas Dewi Keningan. Kakang Pati, kaula nun Gusti. Daek teu daek urang ayeuna jadi bawahan kerajaan Jati Kameling. Urang kudu patuh tur taat kana naon parentah atasan. Parentah pemimpin anu sajati di nagara Jati Kameling. Ratu Nyimas Dewi Keningan tangtuna anu teu bisa urang momolekeun. Urang kudu tetep patuh ulah aya nu rek bengkok sinema. Sumuhun Gusti. Kajadian ieu
tangtu kudu dibere nyaho ka sakabeh para ponggawa. Sabab dina hiji waktu nu tangtuna Nyimas Ratu Dewi Keningan bakal ka dieu deui tur ngalongok ningali karajaan, ningali kekawasaan, ningali rahayatna kawas kumaha. Nyuhunkeun bong-bolonganana sapertos kumaha nu kedah ayeuna dijalankeun. Sistem nu ayeuna ku urang digunakeun di dieu tangtu kudu kabeh dirobah. Dimimiti Kakang Patih, Kakang Senopati, Kakang Panglima, oge abdi dalam para mantri kabeh kudu nyaho ye nagara kalowa ayeuna teh tangtu lain nagara kalowa anu nangtung di hiji nagara hungkul. Tapi jelas di detik ayeuna nagara kalowa teh boga anu leuwih hebat urang ayeuna disahanapeun nagara nyaetana nagara Jatikameli. Bisa disebut patalukan nagara Jatikameli sanajan urang teu make tempur katentaraan perang kerajaan, tapi jelas ulah sorangan nu jadi raja di negara ayeuna ulah geus teu mampu nyelehkeun Nyimas Ratu Dewi Keningan. Kula menta kudu dirobah kabeh pola kerajaan dina waktu ayeuna. Di kota-kota urang kudu mimiti bijaksana, ulah hampang leungeun, ulah sentak sengor, ulah cueut kanu hideung, ulah ponteng kanu koneng. Hukum kudu tetep diadilkeun, ditegakkeun, ulah kawas nu geus-geus, ulah kaluhur mintul ka handap seukeut, katungtung mencos, kudu sarua seukeutna, sarua mintulna, sarua mencosna, sarua adilna, ulah aya dengdek topi bejaan. Sabab ayeuna geus di bawah kakawasaan Nyimas Dewi Keningan di Raja Jatikameli. Berarti urang teh Gusti sami sareng kadipaten. Henteu, beda. Urang lain kaasup kadipaten tapi tetap kerajaan. Lamun disebut kerajaan sahabat bisa disebutkeun kerajaan sahabat, tapi urang teu bisa ngaleuwihan kerajaan Jatikameli. Sabab kanyahoan urang sarakah kawanyahoan urang ngaleuwihan ti nagara Jatikameli, akibatna bakal fatal ke negara urang. Oh, janten ayeuna urang teh kedah kumaha? Naon anu disebutkeun tadi ku kula prak jalankeun. Sahade-hadena karahayat urang tata deui ti mimiti ti nol nepi ka ayeuna, bibilitik deui ti mimiti. Sabab jelas urang geus salah dina jalan, geus salah dina lampah. Ayeuna urang kudu mimiti deui menerkeun kasalahan urang. Kumaha Gusti? Naon wae parentah disalira Gusti. Kaula oge sareng nu sanesna nu tangtos balis ngemban ieu tugas. Sae Dar, dimimiti ayeuna ulah aya nu cilireun, kontrol kepedesaan, kaperkampungan, kasaban kadipaten, tingali kawas kumaha kaayaanana, sakira aya anu bedegong, sakira aya nu sarakah, cukup ditegor, ulah make tindakan naon-naon, kajaba lamun eta ngalawan. Subangga Gusti. Hei, para ponggawa sakabehna,
para ulu balang ulah marentahkeun ka anjeun datangan kasaban kadipaten bejaan pola kerajaan nu ayeuna teu meunang nyeun sarekal teu meunang nyeun kajahatan naon anu rupa anu ditepikeun ku Gusti Prabu wajib ditepikeun oge karahayatna kasaban kadipaten. Sudah balan Gusti bau berat ieu parentah permios Gusti permios Gusti Aden. Kaayaan di negara Kaloa lalu disibukkeun ku tentara ku para ponggawa abdi dalem para mantri anu kunjungan kasaban kadipaten tangtuna ngajadikeun bingung ngajadikeun heran sabab kadatangan para abdi dalam negara di negara Kaloa tangtuna mawa kabar anu aneh jauh teuing tina biasana sengpak senghor galak main gaplok main hantem wae asal salah teu ningali naon-naon pasti dihajar para ponggawana atawa kunaon tapi ayeuna sabalikna para ponggawa nu datang kecidapisan sararopana para ponggawa kecidapisan ngahargaanana bari jeung mere pepatah tarat nepikakeun mabuk neungeul atawa jeung naon kaayaan kerajaan Kaloa ayeuna anu memang dirobah sistemna kulantaran kerajaan Kaloa teh memang ayeuna jadi patalukan Dewi Keningan sedengkeun Dewi Keningan harita anu geblesat init ka kerajaan Galapasi dituturkeun ku Prabu Waringin Sungsang reg jatika maling atanapi nyimas Dewi Keningan anu eureun harita di tengah-tengah setengahing perjalanan yakitu di Prabu Waringin Sungsang. Kakang Prabu Sumuhun Nyimas kumaha kondisi Kakang Prabu ayeuna sae Nyimas Kakang Prabu ayeuna urang tetos aya di nagara Galapasi sumuhun ieu wewengkon teh kalebetna ka nagara Galapasi di dieu mah urang teu kedah lumpat deui ayeuna urang mapay-mapay desa we sumuhun Gusti Nyimas urang dikawitan ka desa mana heula nu paling caketna we ayo sanggeus puguh kitu mah harita Nyimas Dewi Keningan anu leumpang teh heula dituturkeun ku Prabu Waringin Sungsang awak Nyimas Dewi Keningan anu seungit ngahiliwik harita maklum saurang Dewi Keningan saurang ratu di negara Jatikameling anu ngajadikeun Waringin Sungsang harita lieur sirahan lain lieur pedah ku panyakit tapi lieur ningali kagelisan tur ngambeu wawangian anu kecidepisan endah karasana Nyimas aduh Nyimas dipangkar we atuh memang kunaon henteu ayo nuantukna Prabu Waringin Sungsang harita lantaran ngarasa dirina teu mampu pikeun ngalawan seungit anu kecidepisan endahna ngarasa teu ngabayangkeun anu lain-lain Prabu Waringin Sungsang nuantukna harita maju ka hareup pikeun leumpang ti heula sedengkeun Nyimas Dewi Keningan harita tiba imut we ngaglenyu barang ningali Prabu Waringin Sungsang anu kasep ngalempreng koneng kumisna anu ngajiripit harita anu ngajadikeun Nyimas Dewi Keningan teu kenat mika cinta mika bogohna tapi kur dina hate we disame tisaprak harita papanggih dina waktu ngayakeun sarembara tarung jeung Prabu Waringin Sungsang Nyimas Dewi Keningan geus mimiti harita kabandang rasana katarik atina nyata ku jajaka Prabu Waringin Sungsang anu ti nagara Galapasi duanana laleumpang
anu lumayan harita geus katingali jauh. Prabu Waringin Sungsang anu lempang tur ningali kaayaan di pedesaan anu kacida pisan memprihatinkeunana. Jalma-jalma anu keur ngadalongkaran harita tangkal daun teh sampe jeung sajabana. Waringin Sungsang anu neuteup seukeut ka wargana anu teu sadar maranehanana kabeh keur ditinggalikeun ku raja ti nagara Jatikameling atanapi raja ti nagara Kalahpasi jeung ratu ti nagara Jatikameling. Pok Nyi Mas Dewi Keningan harita ngomong ka Waringin Sungsang. Kakang, itu tingali. Ih. Naon anu keur dilakukeun ku rakyat kula? Sanes mung di desa ieu wae, tapi di desa-desa nu sanes oge. Naon anu dilakukeun? Nuju milari kanggo tuang. Sabab warga sadayana nu kapernak ku Jim Abdi. Nagara nyebatkeun anu ngucurkeun bantuan ka para rahayat tapi buktosna rahayat anu tatani parena tatanena ditahan ku jalma-jalma anu memang teu boga prikamanusaan. Sanajan tatanen tapi tetep tuangna kedah sapertos taleus sapertos sampe sareng nu sanesna. Kurang ajar. Saha kira-kira anu geus nyieun kejadian kawas kieu? Perasaan kula teu pernah nya-nyakeun rahayat kula sanajan kula disebutkeun nagara anu jahat, disebutkeun raja anu jahat. Kajahatan kula teh lain keur ka masyarakat, tapi kula anu seringan nyambangan ka nagara-nagara ngerebut kakawasaanana. Loba nagara-nagara ngurugeus jadi rebutan kula. Loba nagara-nagara nu geus jadi patalukan kula. Eta anu disebutkeun, kula disebutkeun sarakah teh. Tapi lain hartina sarakah kudu ngadahar duit rakyat. Kula teu pernah kitu. Justru sebalikna bantuan ti nagara teh ngucur ka handapna. Nah, ari di tengah-tengah geuning buktina kalah ditilep kitu kurang ajar ya. Hayu Yayi. Nyi Mas. Urang kanu sanes deui. Geus apal kula ayeuna mah. Ade nu nyieun samena-mena. Kurang ajar, urang tinak yeuh jalma-jalma nu nyieun samena-menana. Prabu Waringin Sungsang kacida pisan murka tur amekna. Barang ningali rahayatna anu keur ngagaralian sampe jeung sajabana pikeun dahar pikeun nyukupan kana beuteungna, ngeusian beuteung nutupan kana kalaparanna. Sedengkeun pare-parena nu geus diakut ai cenah mah aresan dibawa ka nagara Kalahpasi. Tapi duka nu sabenerna mah dibawa ka mana? Sabab cenah pangakuan ti Waringin Sungsang nagara mah teu pernah nyieun kitu. Justru ngalindungan ka masyarakat-masyarakatna. Dina geringna itu jeung ieuna bantuanana sagala rupana. Tapi kunaon ayeuna rahayatna nu katingali langsung ku Prabu Waringin Sungsang teu nginyeum ceuli teu nginyeun panon. Rahayat manehana nu sangsara ayeuna. Nu puguh we Prabu Waringin Sungsang harita murka amek nakaranan. Pameunteunna anu geuneuk lir beusi atah beuleum ningali eta kajadian. Sedengkeun Nyi Mas Dewi Keningan harita imut ngegelenyu. Duanana laleumpang ningalkeun eta pitempatan nuju ka kadipatenan. Anu memang ka kadipatenan kacida pisan jauh da cek paribasan. Barang keur leumpang kitu harita corelat aya sabaraha urang jalma nu ngacorelat. Are kamarana ieu teh anjeun teh. Tangtungan sabaraha urang jalma harita nu jarangkung badag. Anu katingali lir ibarat ponggawa
Reka marana ieu teh? Prabu Waringin Sungsang harita teh nyarios. Kur tiba neuteub seukeut we. Sabab eta jelas para punggawa teh nyaho. Tur teu ngarti yen eta teh mangrupakeun saurang raja di nagara Prabu Waringin Sungsang. Nyaho ari ngaranna mah Prabu Waringin Sungsang, tapi ari beungeut jeung tangtunganna mah memang beureun teu apal. Teu perlu nyaho kula saha. Tapi kula yang nyaho anjeun punggawa di mana? Make jeung Malik nanya. Hade temen gitu mah. Jigana anjeun teh lain jalma nu sambarangan. Kula teh mangrupakeun punggawa ti Kakadipatenan. Ti Kakadipatenan. Kakadipatenan mana? Ti Kakadipatenan Welas. Oh. Naon? Tujuan anjeun megat kula. Tujuan kula megat anjeun tangtuna we. Eueuh deui. Sodorkeun, simpen barang-barang anu dipake ku anjeun. Kula teu mawa barang. Kula teu boga harta banda pikeun-bikeuneun ka anjeun. Kumaha tuh? Ieu wanoja nu geulis rancunit. Ah, cukup ieu we. Tinggalkeun di dieu. Jug, anjeun init. Kurang ajar. Wani-wani anjeun campelak ka kula. Manusia anyar pinangih anjeun ieu. Wani-wani sia. Dengekeun sakur jalma nu ngaliwat ka ieu daerah. Kudu padu hareupan jeung kula. Saha anjeun sebenarnya? Para punggawa. Lamun kula nyebutkeun ngaran kula, tangtu anjeun bakal kaget. Leuwih hade ayeuna tinggalkeun ieu pitempatan ulah ngalakukeun sakali-kali deui kajahatan di ieu pitempatan. Sabab kula moal cicingeun bakal ngabasmi sing sawae nu nyieun kajahatan di ieu pitempatan atau di mana wae. Para mitra kaum dangu sadayana. Para punggawa nu jumlahna aya kana 10 atawa 12 urang teh harita anu nangtu ngaberdega nu samakta ku pakarangna mimiti tumbak nepi ka pedang oge harita dibawa ku manehna. Jadi ibarat rek perang we, padahal mah kurek megatan jalma ek dicokot hartana. Naon bedana we meureunan jeung karaman. Ngan pedah teu ngatas namakeun meureunan punggawa kitu. Dewi keningan harita nu maju ka hareup harita pok ngomong. Anjeun para punggawa di Kakadipatenan Kelepok Welas. Memang benar. Kula ti nagara ti Kakadipatenan Welas. Tujuan anjeun saban poe teh nyitaan barang-barang jalma nu ngaliwat ka ieu pitempatan. Benar. Sabab jalma nu ngaliwat ka ieu pitempatan teh tangtu ngabahayakeun. Nah, kula katingali ngabahayakeun. Tangtu ngabahayakeun sabab nu geulis ngalangkung ka ieu pitempatan. Kurang ajar. Anjeun. Kula merintahkeun ka anjeun, pinggir. Batur-batur. Urang dititah minggir kuno galiswan cik kawas kieu lah ilah. Kabayang. Nya, geuningan aya lauk nu nyampeurkeun ieu. Saireun. Pasti we ieu mah. Naon pasti teh? Ya pasti we beungeut model kieu mah lah. Kau bari jeung galak mah geus pasti we ngebetrik ieu.
Kurang ajar anjeun. Ngomong sembarangan sia. Memangna aing teh lele? Teu jauh beda jeung lele. Lele bepeng. Minggir. Teu bisa. Sabab anjeun jalma anyar pinangih komo bari jeung geulis mah wah. Langka lamun kudu minggir mah. Menang minggir cuk. Eta babaturan anjeun titah balik we ka ditu. Maneh balik ka ditu balik. Sabab kula rek mawa ieu si neneng geulis ye. Kurang ajar. Imas Dewi keningan anu geus teu sabar di tengah kecilikeun sukuna 3 kali. Jalma anu aya 12 urang tadi teh tumadak namru sabada harita lir ibarat aya anu marengkorkeun sukuna kabeh-kabeh masing-masingna. Imas Dewi keningan harita sok maju ka hareup perindak cangkeng. Alah, cadas ya. Aduh, Kurang ajar. Anjeun. Anjeun ka apa kula? emang saha tadi? Anjeun dahar cicing di wewengkon nagara Kalapasi. Memang naon gitu? Memang ieu tempat aing. Anjeun teu sadar. Anjeun keur paduarapan jeung saha? Yah, dengekeun ku anjeun. Saha ieu? Jalma kabeh siriret. Memang saha teh? Anjeun tangtu teu apal oge ka kula kan? Tangtu aing teu apal. Kula ratu ti nagara Jati Kameling. Ngaran kula Nyimas Dewi Keningan. Ngarti anjeun? Gembeng. Sakabeh jalma harita ruas sabab lain jadi babasan. Ngaran eta teh geus jadi kacapangan hiji ratu agung ti nagara Jati Kameling anu gagah sakti. Anakna Raja Kameling atanapi Kamilung. Dan laras anjeun teh Nyimas Dewi Keningan. Percaya syukur teu percaya teu naon. Anjeun apa anu nangtung ieu tukangan kurang? Saha? Anjeun mangrupakeun ponggawa ti hiji kadipaten. Teu apal karajaan anjeun. Lamun dibejaan ku kula pasti anjeun kaget kan? Dengekeun. Ieu nu nangtung di satukangan kula teh raja anjeun di nagara Galapasi, Gusti Prabu Waringin Sungsang. Nu laras Gusti. Anjeun geus wani-wani di hareupeun kula sorangan nyeun kajahatan. Saha nu marentakeun anjeun? Ampun Gusti. Aduh. Ampun Gusti. Saha nu geus marentakeun anjeun? Saha? Aduh, tos marentahkeun teh nyaetana Adipati saha? Adipati Blora. Adipati Blora. Saha Adipati Blora? Adipati Blora. Kurang ajar. Bah. Kurang ajar. Anterkeun kula ka Adipati Blora. Sumangga Gusti. Geus pueuh kitu mah harita Prabu Waringin Sungsang lempang pangheulana tuturkeun ku Nyimas Dewi Keningan. Diabringkeun ku aya 12 urangna para punggawa nu samakta ku pakarangna. Kabeh sajeroning lempang eueuh nu ngomongan ku tibah tinggi rareret we harita. Ngarasa keung sabab geus pada apal kumaha amekna Prabu Waringin Sungsang kanu salah. Tapi kunaon ayeuna Prabu Waringin Sungsang teu nganiaya manehanana. Biasana mah Prabu Waringin Sungsang teh nu kadenge ku manehanana sanajan teu apal kana beungeutna. Dengaran ti kadipaten kakarajaan teh kacida pisan jauhna. Raja mah kadang-kadang teu apaleun di mana tempat kadipaten itu jeung ieuna. Kur apal teh.
kadipaten anu tapi kadang-kadang raja ente apal di mana tempat, kadang-kadang gitu samacam atarapi seperti Prabu Waringin Sungsang ayeuna apal tempatna apa raja atanapi kadi adipatina tapi para penggawana jelas moal wawuh moal apal sanajan tong boro-borona ti negara bawahan sanajan di garajaan galapasi oge centang tu wawuh kabeh kapanan gitu ilaharna wanana harita geus nepi ka kota kadipaten barang ningali Prabu Waringin Sungsang anu apa mah kabeh harita nyembah ngarasa negara na diasupan ku maharaja tangtuna we sakabehna oge tunduk eueuh prajurit eueuh ponggawa eueuh rahayatna nu apal mah kabeh harita ngeluk teu wani nangahkeun beungeut Prabu Waringin Sungsang anu dangah harita leumpang nuju ka istana kadipaten barang nepi harita ka pendopo disambut ku para prajurit nu tangtuna pada apa kaula jangakeun sama pangabaktos Gusti Prabu diterima di mana Adipati Blora aya nuju di lebat Gusti anterkeun sumangga Gusti nu kabeneran Adipati Blora harita keur ngomong keur ngobrol we harita jeung salah sahiji wawakilna meureunan perang datang harita raja kacirabisan kagetna Adipati Blora harita langsung gencak sumujud ngarasa kaget kunaon ujug-ujug Prabu Waringin Sungsang datang ka dieu tempat aduh ampun Gusti kaula nyangakeun semua pangabaktos punten aya naon salira teh geuningan jol-ojol ujug-ujug aya di ieu pendopo Gusti Adipati Blora anjeun geus nyieun kasalahan ampun Gusti kalepatan naon anu ku jisim abdi diperbuat teh teu aya Gusti ulang ngangles anjeun tuh 12 para ponggawa anjeun anu geus nyieun kasalahan tur ngacaukeun jelas anjeun anu nitahna kunaon rahayat dina kadipaten ieu make jeung sina sangsara dikamanakeun beas pare jeung sajabana ampun Gusti jisim abdi teu terang naon-naon Gusti bah kurang ajar anjeun rasakeun ye harita leungeun Waringin Sungsang anu geus kageter harita barang arek dihiukeun Nyimas Dewi Keningan harita nahan Tahan Kakang. Dikedah andamel kekerasan. Heh, Adipati Blora. Kula geus nyakseni kejadian di desa-desa di kampung-kampung anu kaasup ka kadipaten ieu. Kunaon anjeun ngantep karayat anjeun? Ampun Gusti salira teh saha? Anjeun teh apal kula, tangtu moal apal. Yeuh, ayeuna anjeun apalkeun. Tingali beungeut kula. Kula ratu ti nagara Jati Kemeling, Nyimas Dewi Keningan. Ampun Gusti. Ampun Gusti. Aduh, hapunten, hapunten, hapunten. Tina naon? Kula rek nanya ka anjeun, sanajan memang ieu lain ka kawasan anjeun. Tapi ka kawasan Kakang Prabu Waringin Sungsang. Tapi kula oge ngarasa ku kategenahanana. Sabab kula oge geus dipegat ku para ponggawa anjeun anu setiap poena, setiap waktuna megat jalma-jalma anu ngaliwat pikeun diarah hartana, dirampas kakayaanana. Jang naon anjeun ngalakukeun kawas kitu? Teu seubeuh anjeun ku gaji-gaji
di nagara. Ampun Gusti. Isi mabdi tegaduh maksad kawas kitu. Terus nu dilakukan ku anak buah anjeun? Ampun Gusti. Anak buah nu mana ieu teh? Ulah rek ngangres. Kula anu ningali, kula nu ngadenge teu nginjeum panon, teu nginjeum mata. Anu geus nitah teh anjeun. Moal akon-akon para ponggawa lamun eueuh ditahan ti anjeun. Ngaku dikamanakeun duit ti nagara. Bantuan ti nagara sakitu gedena teh dikamanakeun. Coba bejakeun ka kaula. Adipati Blora dina waktu harita ngabetem teu bisa ngomong. Bingung. Sabab kajahatanana Adipati Blora teh memang geus kanyahoan, lain beja, lain ngadenge ceuk carita. Teu nginjeum panon, teu nginjeum mata, Prabu Waringin Sungsang jeung Nimas Dewi Keningan ningali buktina yen dirina sorangan anu dipegat ku sababaraha urang ponggawa. Jawab Blora. Ampun Gusti. Kumaos we kaula teh lepat. Bah, kurang ajar. Ponggawa. Ulan Gusti. Bawa Adipati Kanagara Galapasi. Baris dipentak pertanggungjawabanana ku kula. Bawa. Kumaha Gusti. Ayo, ayo. Untung galak-galak sia kaing. Ayo. Sia. Galak-galak awas ya ku aing. Betot letah deun. Ayo. Aduh, ampun Gusti. Kaula teuing dicanak ka nagara. Ulah ngalawan. Ayo. Antukna Prabu Waringin Sungsang marentahkeun ka para ponggawa. Pikeun mawa Adipati Blora Kanagara Galapasi rek diadilin, anta rek dibere keadilan, rek dipentak pertanggungjawabanana sabab salama ieu meureunan kawas kitu weh. Antukna Galapasi harita langsung weh atanapi Prabu Waringin Sungsang anu lempang deui balik ka nagarana nyata rentu nu geus teu jauh deui nyatana ka nagara jati Galapasi. Waktu anu memang katingali geus cuet ka hareup. Nandakeun anu sakedeung deui waktu teh bakal ganti beurang ku kayan peuting. Nepi ka karajaan Galapasi teh pasosore disambut ku hibarna layung ti belah kulon. Nyimas Dewi Keningan anu kakara apal kaendahan di nagara Galapasi muh betah wae keur Nyimas atanapi keur Nyimas Dewi Keningan. Keur mah betah teh bogoh karajaana nyatana Prabu Waringin Sungsang. Katurug-turug memang manehanana ayeuna geus dikanyahokeun ku sakabeh antara jagat karajaan Galapasi. Yen Nyimas Dewi Keningan teh salah sahiji ratu ti nagara Jati Kameling. Tangtuna we beuki tenangna karanan keur Dewi Keningan deukeut jeung Prabu Waringin Sungsang meni mung init mung balik lamun koromang teh mah kawas kitu. Duanana harita nuju calik tina kursi karajaan, kursi Gading Gilang Kancana. Pok Prabu Waringin Sungsang harita nyarios ka Nyimas Dewi Keningan. Nyimas, Sumohon Kakang. Teu nyangka Nyimas bade ka dieu geuningan. Teu nyangka Kakang oge bade damang panyawat Kakang teh geuningan. Padahal Kakang teh parantos ngutus Senopati Janur Urip pikeun milari dukun lepus pandita anu gagah resih anu sakti kanggo mulihkeun deui panyakit Kakang. Tapi memang bulu kelek mah geuningan
tidak sami dengan bulu memang, bulu kerek mah tidak sami dengan Anak-anak di kakang. Kalau putar-putar juga bajingan. hapunten Nyimas. Kakang desok gitu dah. Kumaha itu kakang? Naona, Ketana. naona. Kakang parantos ngutus Senopati Janur Urip. Sumum. Tapi duki kadanget ayeuna memang teu acan lami sih diutusna neme oge samingon. Tapi teu acan uih deui ka nagara ieu teh. Nah, kamana anjeun losna padahal ku kakang teh di piwarang teh. Kaleuweung sanan, Leuweung sanan teh di mana? leuweung sanan teh mangrupakeun leuweung karamat anu memang teu pati tebih teuing. Hiji leuweung anu memang anu kacida pisan genggongna. Anu dipinuhan ku siluman selemin satu-satu galak. Anu tangtuna ngabahayakeun kana jiwa manusia anu ngalantona kaeta pileuweungan nu matak teu aya hiji oge jalmi anu memang daek asup kaeta pileuweungan kajaba jalma-jalma khusus nu ngabogaan aji panemuh jampe pamake anu sae geus. Memang aya saha di dinya teh? Pami kapungkur mah eta di dinya teh aya sepuh namina Pandita Sabtolilo Sabtolilo. sumung. Sabtolilo teh salah sawios pandita anu gagah sakti anu nguasa dina ilmu nujum anu terang samemeh kajantenan komo deui saatos kajantenan mah anjeunna terang pisan. Oh, gitu. Sumuhun geulis. Punten. Teu sawios. Nyimas Dewi Keningan harita anu disebut geulis ku Prabu Waringin Sungsang anu poho meureunan. Sanajan kumaha oge Waringin Sungsang teh geus pernah eleh tarungna ku Dewi Keningan teu bisa gagabah komo deui ngomong bari jeung aneh-aneh. Prabu Waringin Sungsang ngarasa taluk jeung era we ku Nyimas Dewi Keningan lamun teh mah manehanana nepi ka borongongong kawas kitu. Keur mah Prabu Waringin Sungsang teh memang anu kasohor teu daekeun ka awewe ti baheula oge. Samalah ngarasa aneh pada Waringin Sungsang teh geus teu ngora deui kasebutkeun geus kolot we umurna oge. Tapi memang beungeutna anu katingali kasep, gagah, jelas. Waringin Sungsang moal anu nyangka umurna anu geus kolot. Nyimas Dewi Keningan anu neuteub seukeut kana beungeutna Waringin Sungsang anu diteuteub harita nyaho. Dewi Keningan anu keur neuteub manehanana tapi teu males neuteub we. Lenteren teu wani kurupaan tu rupa amprok teuteub jeung hiji wanoja anu geulis rancunit model Dewi Keningan. Kakang. Ieu nagara teh kacida bisa nageunga. Sumuhun. Tapi kakawasaan, kanagaraan anu ageng ieu rupina teh acan lengkap, Kang. Nah, Kahiji rajana teh acan gaduh istri. oh. Salaras nama kakang ge hoyong gaduh istri. Namun nya kitu teh teu acan anu cocok, teu acan aya nu cocok, teu acan aya nu payus. Aya anu payus cantang tu senengeun ka kakang kapan? Memang saha kitu nu payus? Aya we moal diwartos-wartos. Anu kaduana, Kakang. Naon nu kaduana? Nagara anu maha daya adi raksasa kuas ieu. Tapi punten sateuacana. Nah di dieu kasembahanana kana naon, Kang? Perkawi sesembahan tangtos. Rupi-rupi di dieu teh kasembahanana margi kula salaku raja ngabebaskeun tek nyemah naon wae nu penting mah sujud sajati ka ieu nagara we. Ulah bengkok sinema kudu lempeng. Oh, enten teh yang sesembahan anu pasti.
Gaya Kalebet kakang. sumut pami kakang nya gaya nu disembah ku kakang. Nah kunaon? Kakang bingung kedah nyembah kana naon. Kakang bingung kedah ngabakti ka saha. Teu aya guru anu luhung ku ilmu, teu aya satria nu gagah tur ngawartosan ka kakang. Kakang ge bingung. Nah bingung kumaha kakang? Nyatang rahayat kakang karuh sesembahan anu kana rupa-rupa sesembahan anu kana jukut, anu kana bonteng, anu kana balong, anu kana cai jeung sajabaina we. Tapi kakang mangrupakeun salah sahiji raja anu memang tegaduh sesembahan. Sabab kakang bingung, bonteng pasti di dahar, balong pasti di ojayan jeung di alahan laukna, lamun jukut di arit oge eunang. Kakang bingung kudu nyembah naon anu sakira-kira teu bisa diajrug ku manusia. Kana angin piraku, kana panon poe piraku, kana bulan piraku, ka langit piraku kudu tangah teras. Janten kakang hoyong kudu sesembahan. Antos hoyong tapi kedah anu jelas. Jelas. Nah salira gaduh sesembahan. Tangtos abdi gaduh sesembahan. Naon? Cobi. Manawa we sareng manawi kakang. Biasa katarik sesembahan salira. Anu disembah ku abdi menyatan Allah. Allah. Allah teh naon? Ari Allah teh salah sahiji anu tos nyiptakeun segala rupina. Makhluk. Sanes. Sang Holik anu tos nyiptakeun dunya, anu tos nyiptakeun alam jeung eusina asup urang ayeuna, anu tos musik malikeun, anu tos masihan nyawa kanggo urang sadayana, anu tos masihan riji kanggo urang sadayana. Oh, di mana teteh? Pami disebatkeun di mana? Isim abdi ge teu tiasa nyebatkeun di mana. Ayana ngan anu jelas. Setiap dina napasna Allah pasti aya. Langkung pajugna taroskeun kana komen. Hatur nuhun oge kamari anu tos masihan bong bolonganana katampi pisan. Ya kitu da tukang dalangna ieu mah. Tukang ngadongengna rada bodoh karena masalah ieu mah tapi da hoyong we. Gitu. Ngantu-bantun we ari nyebatkeun itu sareng ieu mah sok sieun aya tegoranana kitu. Oh, sae atuh. Cik atuh nu komen bong bolongan. Di mana cenah Allah teh? Gitu. Janten teu tiasa nerangkeun di mana Allah mah. Sadayana rupina mah anu tiasa nerangkeun tapi dina napas, dina lengkah, dina segala rupina Allah aya. Kakang percanten. Kakang diciptakeun ku Allah. Dacan percanten. Naha? Margi pami percanten teh kedah ngayakinkeun heula pangintenan. Maksana ngayakinkeun teh. Lamun jirimna aya jirimna. Kakara akang percanten. Dina teh aya jirimna, aya jeunanana. Aparan aya? Jeunanana bumi, langit, jalma, makhluk, tatangkalan jeung sajabana. Oh kitu. Jisim abdi nyembah ka Allah anu dibungkus ku agama. Agama. Agama kumaha? Agama mangrupakeun keyakinan, kepercayaan. Naon teh? Islam. Oh. Agama Islam gitu. Tah kacida pisan lebarna ieu nagara anu ageng tapi teu puguh kepercayaan naon. Oh. Kumaha teteh cara prakanana pami
urang kana agama Islam. Sakumaha anu diajarkeun dina Islam. Syarat sahna lebet kana Islam teh nyaeta kahiji. Kakang kada disunat. Disunat. Piraku teuing. Kakang teh pan geus tos sepuh kasebat, disunat. Kumaha meureun ngagenyel? Dina naon? Kepala ahli nyunatna. Janten moal liat ya kurupuk welek. Kerupuk. Waduh. Sareng saterasna nu tangtosna panjang pamikeuna di tetek hiji-hiji mah. Oh, gitu. Tapi abdi umaja ka kakang. Hayu urang lebetkeun agama Islam. Ame urang sami-sami Islam. Margi pami urang Islam, istrina atau pemegetna sanes Islam, sanajan bogoh nyoso oge teu kenging nikah Kang. Nah, Salian agama Islam teu kenging ditikah. Pami Islam tetep kedah sareng Islam deui anu saagama. oh gitu. Jantan ieu mah ibaratna, ieu mah. Ibaratna, ieu mah nya ibaratna, tapi kade ieu mah ibaratna. Ibaratna naon? Ibaratna ieu mah nya punten-punten pisan kasalira punten. Ibaratna deui. Muhun mah sok cerasin ibaratna naon? Misalkan kakang pan teu gaduh kapercayaan ye. Ibaratna ieu mah mun. Mangga. Teras bogoh kasalira ibaratna, ieu ibaratna. Muhun mangga sok mangga teraskeun. Bogoh kasalira. Teras hoyong nikah ye, kakang teh sareng salira ye. Ieu ibaratna, ieu mah muhun ibaratna gitu. Muhun ibaratna sok teraskeun. Nah kumaha? Teu tiasa Kang. Wayahna. Sanos urang bogoh nyoso kumaha oge. Moal tiasa nikah. Janten ibaratna gitu ya mah ibaratna gitu. Kakang berarti kakang teh kedah lebet karena agama Islam. Mohon kakang kedah lebet kana agama Islam. Tadi dinya urang tiasa margi dinya saiman kelebetna. Oh, sami-sami agama Islam gitu. Sami-sami mika cinta apa memang gitu mah. Ibaratna ieu mah pengennya mohon gitu.